Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi SMP Negeri 2 Darangdan? Materi anu baris diajar ayeuna ngeunaan kalimah wawaran. Anu bade diduwikeun ku Ibu nyaeta Ibu Rina Supriyati. Kalimah wawaran. Naon nu disebut kalimah wawaran? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu fungsina pikeun mere nyaho hiji hal batur. Eusina sangkan batur anu maca atau anu ngadengikeun nyaho. Upama teh mah miharep tanggapan atanapi respon, paling-paling ayana perhatian tinu maca atawa nu ngadengikeun. Contoh kalimah wawaran. Kamari kuring diajar maca wawaran di sakola. Jadi lamun dina bahasa Indonesia mah disebutna kalimah berita. Contoh kalimah wawaran nu kahiji, kamari kuring diajar maca wawaran di sakola. Anu kadua, tadi peuting di hareupeun imah kuring aya mobil tabrakan. Anu katilu, mangkukna Mang Kasim ngalacau di kebon Pak Haji Ilyas. Anu kaopat, Yayan teh dititah nungguan imah ku bapana. Dina contoh kalimah wawaran ieu mangrupikeun kalimah anu mere nyaho kabalarea yen ieu aya kajadian atanapi kenyataanana. Nu kalima, basa poe Minggu kuring papanggih jeung lanceuk maneh Cilimus. Ayeuna upama urang ngadenge hiji kajadian atawa kaayaan ti batur, hayang nepikeun deui ka batur, kalimah wawarana bisa jadi kieu. Ceuk tika kamari diparigi aya mobil tabrakan. Jadi nyebutkeun ngaran batur, ceuk tika kamari diparigi aya mobil tabrakan. Dani nyarita ka kuring yen Yayan teh dititah nungguan imah ku bapana. Ieu ge mangrupi kalimah wawaran. Nyaeta upama urang ngadeng hiji kajadian atawa kaayaan ti batur, hayang nepikeun deui ka batur, masih bisa disebut kalimah wawaran ngan nyebutkeun ngaran batur. Anu katilu, ceuk indung maneh kudu buru-buru balik lantaran di imah aya semah. Kalimah wawaran teh teu kudu panjang bae, bisa kieu oge. Jadi kalimah wawaran mah teu kudu panjang, saeutik wae oge bisa. Nu kahiji, tatang teh urang Cijulang. Peun teu aya deui. Nah ieu mangrupa contoh kalimah wawaran. Nyebutkeun tatang teh urang Cijulang. Cukup, teu kudu panjang. Anu kadua, manehna aya di Banjarsari. Yang penting aya mere nyaho eta kalimah ka jalma rea. Nu katilu, isukan kuring rek kawali. Nu kaopat, Bu Euis ngawulang di SMP Negeri 2 Banjar. Ieu mangrupa wawaran.